kutang, yo kutang. Berada kutang yo. Dek, karo tak dek. Cek, kutang. Kutang tuh. Sih dagang bala-bala atau dagang mana? Dagang semua dia kutang. Baik kutang, cek abi, ini calon kutang sok kade tinggal barang kita ada produk baru sok. Sebiana lah. Ah basi kutang itu. Kan anyar kene anyar nang nyelup tadi. Nyelup. Mohon dicelup. Maka dia pak. Bapak tepi umar aja. Jangan ninggal si Malin teh ya pertama ieu gerak. Tanya teh. Oh, bener. Jang. Gimana Jang? Oh, ma, si Malin wo ma. Wah iya pak, bener itu. Dengan iya. Iya kutang halus tuh. Saya bisa sok. Sok cobaan pak. Cobaan. Mau halus belinya. Kumaha gitu? Nope. Iya pak. Tah hanapan tah eta ieu. Kumaha oh gitu. Eta sok. Ganahan tuh. Ah ieu mah teu enakeun. Oh iya tuh. Tah ieu. Oh iya pak, cobaan. Eta mah lobatna ge bajaan. Bruh. Tah ieu enakeun. Surti. Ada di mana contohna? Iya barang mah sok. Nah, ieu barang lah. Mun ieu hiji teh 100.000. Mun sadayana 50.000. Ah, entos we ieu mah teh Hiji wae. hiji. Oh, gitu. Karena Mana? nah, iya teh murah kene di borong nih. Apa Ieu salah? dah. Iya Udah hiji. mah ayeuna mah. Langieur. Corona. Sok atuh. Mana duitna mah nya atuh itu. Diandukeun. Iya, kanu em baking soda we nya. Oh, nya sok. Kanu ke transfer kalau rekening. Oh, siap. Ini pada mau. Ah, ya mas saya, ya mas sabelah. Kumaha eta? Ini kang si A hiji kang neng hiji gitu. Dia bisa pasang kapal gitu. Kapal teh mana koreng Ih, gitu. model anyar tuh. Gimana di neta remotan? Kumaha? Remotan. Singa makena kumaha da Geus tengah. jauh mah geter karena susu. Kageter Wes kumaha? ada nelan deui. Nuhun, Kutang, adek. Aing kudu neangan nikah mana? Capek aing teh. Jangan jika kalian jika tidur apulon gitu bapak itu ngadung teh. Maling mana? Mana? Dia aing maling. Jangan anak aing si maling aing mah. Menikah lumahan ieu aja teh geus tegablet kutang ieu teh. Menikah rempes nu hiji kancing kayitna lesot. Lain mah bima, Sarua, tapi mama kayak gitu. atuh panglikeun ka salaki sia teh ya. Lo salah gimana? Mana? Salaki maneh? Karena kutang, adek. Itu aja. Mang kutang mang. Dia. Memang. Kutang. Ya, sabaran kutang kita kadek lho, Pok. Rupi. Nah ada kang kutang dari pajian. Kayak dihanetkeun. Nah nggak ada nol kayaknya kempes Lain dihanetkeun tapi di atah kene. Kan lain kejo. Emang dihanetkeun jadi ieu teh barang anyaran. Lain jelak. Produk mana ieu kutang dihanetkeun? Ieu teh. Polan dia. Kalau aja kira kan cukup nih bau. Keun bae ah. Keun bae ieu udah butuh saking kubutuh geus aja ieu karunya keun nyusuan. Aduh, keun nyusuan di aja. Nyusuan naon? Tanyakeun keun nyusuan naon? Iya buruk sabelah. Lain keun nyusuan naon aja. Aku dong mah biar sebelah. Oh. Sabelah berarti ieu makena. Sabelah. Lagi di Anu iya. Anu iya baca ya. Nu iya naon merekna ieu nu iya. Honda ieu teh. Merek itu Honda baca itu. Aya kutang merek Honda. Oh, zaman ayeuna. Nah beda kieu. Ari nu iya merekna naon baca? Eta. Baca ieu merek naon ya? Iya aya di dia tuh iya. Sakan nyaho mah nih merekna naon ya? Iya tuh. Samsung nih mah merekna ge. Samsung. Sabaraha hargana nu ieu? Ayo kabatur mah 100.000. Nari anak pada mana tuh? Ngomong mana? Aduh ini. Narwa.
kami nyempain ke gedung. Ayolah, ya liar sia jangan si maling ni bangsa tah. Kita mahal-mahal. Kope kalau cuma karungnya 120 lah bayar. Lamun baca meuli sabelah kumaha? Sabelah Bisa. berarti lamun sabelah 50.000. Tentu bisa. Lantaran da sieu makan susuna buruk sabelah nu dipakena sabelah. Karena iya. Bogor teh mana dana ieu paing dipanggolikeun teh beca. Bogor teh Cobaannya lah, cobaannya lah. Kenapa ngiji ngagayot ngiji Kita teh bae. Jadi cobaannya lah. Di dia mah cenah. Astagfirullah. Jadi gitu. Sampai stop semua ya teh. Beong dinan palangkakan itu. Oh, teh ieu mah hiji 2 tilu ku aku aja diborong sabarahaeun. nah ulah diborong atuh ke abi beak kumaha jual deui. Meh. Kumaha tah mah? Mo. Mending ieu rai mah. Dayang dagang kene. Dan kotak aja ente. Eueuh, Budak baru mah dia. Goblok diborong ulang kumaha dagangna. sok gua aja diborong ka beak kumaha atuh abi Oh ya, mau tulus ah. Mau tulus. Da ieu lo pakainya di lawan mari aing. Geus sih Mau tulus ah mau. Mau bawa di. Da mau tulus. Da mau ngana tadi bikin diborong kan mau tulus. Dan pancian. Itu ke bawah ada di bawah. Ya, gua tah. barang aing. Itu ke bawah aing mau. Ya mari kalau pakainya yang baik aing sih. Itu mah mau bodoh aduh. Ayo men. Ada ngebrak di dagang dia. Aing aja ngawak. Makasih lu mau aing gitu. Payung ai. Banget jasa tak. Jasa banget. Banget jasa. Aing. Aduh, saya tadi tuh bukan gitu. Jalan ya, tahu. Waalaikumsalam. Kalaunya, semangat sama si Neng ngapura karek bawaannya kemana ya tuh? nyapan damal di Amerika Oh, udah mau nanti apa itu? kan tenang lewingan hadir Udah mau nanti apa itu? mah biasa we Mau. penjualan helikopter Ada jualan koma. domba jauh sama jalan asal teh bade ngajak neng teh jalan-jalan untung kos aya helikopter neng kepada Pak Alfamart ya ayo ayo neng orang ngomong sama bahasa Pak Alfamart neng ayo Ada kayak depan ini gua sudah ya. Nama kalau ngajak iya neng ayo duaan kalau ada ayo yang beli gitu. Ayo nama gitu. Bener ayo nama masih badai ngajak jalan-jalan teh sini namanya Iwan salam Dibalik. Jadi kieu ya nama si Neng teh. Da geus kawin, nama si Neng teh geus kawin. Ieu dengekeun. Si Neng teh geus kawin jeung si Maling. Jeung si Maling geus kawin, si Neng teh nama si Maling jeruk kene si Maling Yuk kan si Maling teh geus kawin jeung si Maling. percaya ayo neng Mana ya? itu banget percaya Percaya kan? Dia geus kawin teh. Yuk mana geus balik tadi Pak. Bina banget Iya, jadi anak foto orang. betul Itu asli baru sekali si Maling. Geus geus kieu. Geus kawin jeung si Maling teh. Hari geus budak ngomong teh si Maling kumaha Maling? atulah neng Bapak nih, Maling Bapak itu berani deh. kita lima anu tawa. Itu ya Bapak. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak. Mana si Maling apa?
ada yang kurang-kurang. Aduh, Pak, gara mati ini ubah waktu juga. Bapak tenan sekamana kameni neangan maneh teh lieur teh. Non, yang tahu? Nope. Non, tahu di pusat. Kebetulan di boloho. Hah? Gue yang kopi deh. Bruh. Nah, cenanya ayo orang teh. Suka lagi jinak sih teh. Ayo dari itu. Hah? Kain tahu sih saya tadi mau ini. Mak, mandi naon? Iya. Ayahnya para kembali. Mak, mereka itu nggak rasa tuh. Bilang Pak. Capek lo bang jadi gitu. Aduh, bisa. Ngomong ini apa mak udah perhatian. Aduh, bisa you. Udah tuh gitu. Aduh, Bapak. Naon? Mama. Cek adanya, timbal lagi ngomong nih timbal. Adanya tadi kenapa sih bang ngomongnya timbal? Hah, cara mandi. Naon? Naon? Ngomong naon? Soalnya teh lagi nyari belagu. Oh, kumaha kalau kecil kumaha? Jangan jadi parah di Firman. Firman dulu. Mak, tuh pada di mana gimana sih? Ya. Baju naon? Nongkrong Kenal ka ieu teh? Namina maling. maling. Heeh. Bisi kenal anak bapak. Terus beberapa tahun Uwi Maling. Enggak enak banget. Mana yang susu? Cing. Susu mana? Kenal? Kenal? Kenal. Di mana? Di mana? Ayo. Di mana aja? Nah, Oh, panggil tangan pisan jang lah. Ini rumah. Oh iya. Ayo susuk buru. Cah di dapur. Pak,
Maling. Saha? Maling. Ieu bapak. Bapak di mana orang mah? Bapak. Ieu saha? Yatim piatu. Astagfirullah, ieu saha? Maling. Ayo, Itu apa? balik. Tongsok akuanan kita orang kesubaran. Kayak itu. Maling. Bapak ieu teh. Saha ieu? Bapak di mana? Maling, ieu bapak. Ayo urang balik. Ieu saha ieu? Budak. Mana suka budak? Saha. Astagfirullahaladzim. Bapak. Bapak Bapak itu bapak. Aduh ke mana? Ini bapak mana kali ini bapak kau. Nggak percaya. Itu kan sibuk. Ayo balik. Iya. Apa di mana? Apa? Maling tega kali. Bapak kau. Bapak salah. Kan. Coba malam asup ke Imam Batur. Maling tegas. Macam bapak. Tunggu Bapak kutuk. Saya maling. Ini apa enggak ada yang maling? Ya kau yang maling kan? Aduh, mana ini kita balik dulu. Kalau nanti jadi tahu, jadi